Terhayang aing singgah di hiji tempat babarengan jeung nu lain sabangsa jeung aing. Jadi, begitu inpansi dimulai, urang kudu siapkeun tanaga jeung pikiran. Sabab aya beja ieu manusia teh jara ragoyo. Bener. Tapi areleh warta jeung banda mah. Teu saeutik dulur jeung dulur silih ngagubrageun. Teu pira ti parebut banda anu teu sapira. Rela mengatkeun tali silaturahmi anu geus dijalin sakitu lilana. Oh, jadi maksud mana manusia gampang ditipu ku harta jeung banda? Gampang atuh aya bisa ditipu ku harta jeung banda mah. Karunya pamimpin karunya. Aya bagian bumi nu lain anu keur kasusahan akibat bencana alam. Kade sia teh ngomong teh. Alam mah di baheula geus terjaga jeung teratur. Moal pati-pati alam murka goblok mun eueuh nu ngusikna. Loba nu kena bencana malah nyalahkeun cai, taneuh, angin, seuneu. Baradag masta kalain mah ngarumas kana laku lampah leungeun-leungeunna. Aing geus meunang dampak alam nu disalahkeun.